Alhamdulillahillazi ja'ala al-Islam tariqan sawiyya wa wa'ada lil mutamassikina bihi wa yanhauna al-fasada makanan 'aliyya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan man huwa khairum maqaman wa ahsanu nabiyya. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-muttasifu bil makarimi kibaran wa sabiyya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi allazina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu shay'an fariyya. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hiji waktu sabada kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Salah sawiya sahabat Nabi anu namina Abu Hurairah iktikaf di Masjid Nabawi. Mantena ningali aya hiji jalmi calik di juru masjid kalayan wajah sedih jeung bingung. Lajeng Abu Hurairah nyamperkeun bari naroskeun naon saleresna anu keur dirandapan ku eta jalmi. Saatos ngadagu penjelasan ti eta jalmi teu lami Abu Hurairah ngajak kaluar nawiskeun bantosan sabari nyarios. Ya akhi, kaula ngajak ka anjeun ka dieu karena kaula rek himpunan kabutuh anjeun. Eta jalmi malik naros ka Abu Hurairah. Nah mama bade ninggalkeun iktikaf di masjid kulantaran mama bade nulungan serta himpunan kabutuh abdi. Leres walar Abu Hurairah karena saenyana kaula ngadamu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos ngadawu sungguh nejana hiji jalma kana hiji tempat kalawan maksud rek kumpulan kabutuh anu jadi dulurna eta leuwih alus tinimbang iktikaf di masjid kaula sabulan labina. Dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ieu diriwayatkeun ku Imam Tabrani sareng Ibnu Asakir serta disahihkeun ku Al-Albani dina kitab As-Silsilah As-Sahihah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tina sekelumit cerita tadi bisa ditarik kesimpulan ku urang sadayana bahwa kasayan hiji jalmi salah sawios indikatorna nyaeta nafi'un li ghairihi atanapi mereka manfaatan pikeun anu sanes sehingga keterpanggilan nuranina kami berkontribusi menyelesaikan problem orang lain lebih melekat dina dirina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadau khairun nas anfa'uhum linnas. Pangalus-alusna jalmi nyaeta jalmi anu bermanfaat pikeun jalma lain. Seorang muslim saparantos anjeunna membingkai kehidupan dirina kalawan misi ibadah ka Allah sakumaha petunjuk Allah dina surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka orientasi hidupna nyaeta mere manfaat pikeun anu lain. Jadi pribadi anu manfaat pikeun sasana. Kumaha kitu sebahagian ulama ngamaknaan nafi'ul li ghairihi ieu sebagai salah satu karakter sifat muwassafah anu kudu dimiliki serta dipibanda setiap diri anu ngaku sebagai muslim. Dina hiji hadis disebutkan bahwa setiap sendi dina anggota tubuh manusia teh sakuduna ngaluarkeun sedekah tiap poe.
karena memang ternyata anu dimaksud sedekah teh lain ngan saukur urang meres bagian kecil harta urang kabatur, tapi oge setiap pagawean sae anu dilakukan ku urang sarta manfaat pikeun anu sanes eta oge sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh, kullu sulama minan nas alaihi sadaqatun kulla yaumin tadlu'u fihi samsu ya'dilu bainal isnaini sadaqatun wa yu'inu ar-rajula ala dhabatihi fayahmilu 'alayha aw yarfa'u 'alayha mata'ahu sadaqatun wal kalimatu thayyibatu sadaqatun wa kullu khatwatin yakhtuha ila salat sadaqatun wa yumitul adza 'anil tariq sadaqatun. Setiap sendi tina anggota tubuh manusia teh sakuduna ngaluarkeun sedekah tiap poena dimimiti kaluarna panon poe. Di antawisna nyaeta berbuat adil di antara dua jalmi, eta merupakan sedekah. Nulunganna hiji jalmi naik kana kendaraan bari dipangangkatkeun barang-barangna kana eta kendaraan, eta oge sedekah. Nyarios kalawan bahasa anu sae eta sedekah. Nya kitu deui lempangna hiji jalmi kalawan maksud arek ngalaksanakeun salat eta oge sedekah. Serta nyingkirkeun hiji jalmi kana perkara anu matak bahaya di jalan eta oge sedekah. Jadi siapapun muslim itu dimanapun ia berada, apapun profesinya, kudu ngabogaan orientasi kage mere manfaat ka anu lain. Sebab salah sawios karakter anu kedah dimiliki seorang muslim bukanlah manusia egois anu ngan saukur mementingkan dirina sorangan. Seorang muslim khususnya para agnia anu jadi pedagang, pengusaha, atanapi pembisnis lain semata-mata ngan saukur ngaraup keuntungan anu sagede-gedena wungkul, tapi oge kudu ngagaduhan orientasi kedah kumaha carana anjeunna bisa mere manfaat kanu lain, ngabantu jalma-jalma anu butuh gage memperoleh naon anu dibutuhkeun ku maranehanana, sapertos nyimpakkeun hartana kangge ngabangun masjid pikeun kenyamanan ibadah umat, ngabangun sarana pendidikan Islam seperti madrasah, majelis taklim anu mangrupakeun lumbung regenerasi urang di masa yang akan datang, ngabangun jalan pikeun kamanfaatan jalma loba, sedekah ka fakir miskin, nyantuni anak yatim sareng sajadina. Seorang muslim anu jadi pimpinan, jadi anggota legislatif, yudikatif anu notabene sebagai wakil rakyat lain ngan saukur bisa ngagelar sidang paripurna atanapi nyieun undang-undang wungkul terus setiap bulan arejanana menang gaji di negara, tapi orientasina kudu mere manfaat ka rakyatna, kumaha cara rakyatna bisa sejahtera, aman jeung tentram. Pun seorang ustaz orientasina kudu kumaha anjeunna memberikan pelayanan terbaik ke jamaahna, memberikan manfaat, mewariskan ilmu sesuai dengan ajaran Allah sinareng Rasulna. Ulah karena aranjeunna merasa sudah tenar dan sudah merasa disanjung masyarakat, lalu dia bebas melakukan apa yang dia mau. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sepintas namun urang mere manfaat ngabantu jeung nulungan ka sesama urang ngarasa rugi, padahal salaresna di saat urang mere manfaat ka batur hakikatna urang keur mupuk kaalusan pikeun diri urang sorangan. Mudah-mudahan urang mere manfaat jeung nulungan ka batur atanapi ka sesama, Allah bakal nulungan ka urang sadayana. Man kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajatihi. Sing saha jalma anu ngabantu kana kebutuhan dulurna, maka Allah bakal ngabantu kana kebutuhan dirina. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama aman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu idzaman liman jahada wa kafar.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله يحب المكارم الأمور ويكره السفاسف، يحب من عباده أن يكونوا في تكميل الإسلام والإيمان وإنه لا يهدي القوم الفاسقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الذي يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله